Dengan di Iran mah di Iran lantaran Syiah. Nah, jadi orang tepati resep ka Syiah mah geus dekat ditu mangga henteu ge kajen sebab bahaya nu bodoh mah. Bab ziarah ka Sayyidina Husain teh datang ka lawangna sujud cenah lawang lesang urut sujud. Datang ka ditu naon caririk di makam Sayyidina Husain. Pohara aja segitu kene ke makom Ali Ridho haju azan lagi ditambahan ya nama asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah asyhadu anna muhammadar rasul asyhadu anna aliyan waliyullah tambahan jadi di Iran mah azan teh asyhadu anna aliyan waliyullah ya ala shalah aku rek ditu dan jadi sahabat nu diaku ku Syiah mah kecuali Sayyidina Ali. Ilah sasarna Syiah teh. Ngan ai ka ditu mah di akhirat nama atuh kumaha Gusti bae lantaran ai nyembahna mah sarua pangeran Allah Kangjeng Rasul mah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngan wujud kidam bako mukhalafat A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'abdun syaraka hurran fi 'abdin Landen bunuh safa'bid syaraka kang nyekutoni abdun huron inggong kang merdeka fi abdin ing dalem mateni abid wazimiun lan den bunuh sopo kafir zimi syaraka kang nyekotuni yazimi musliman ing wong kang muslim fi zimin ing dalem mateni kafir wa kadza syariku harbin wa kadza lan iku kaya ikilah yuqtalu utawi kang nyekutuni ing kafir harbi wa qati'in lan kang nuga kisoson karena kisos au hadan atawa karena had wa syarikun nafsi lan kang nyekutuni awak-awakan ing mataini awak-awakan wadafi'us sa'il fil azhar lan kang nolak ingkang fil azhar ing dalem kaul azhar para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Satu aja urang neraskeun pangaosan urang bacakeun Al-Fatihah. Hiji kanggo Hajah Dasriyah binti Arnawi Ukin binti
Majalengka. Semoga lega sembuh Lasmodi Harjo, Ngawi, Jawa Timur. Haja suapi almarhumah binti Haji Pasirawi, Sarhati binti Amanah Tiga Raksa, Suhaib bin Haji Cisoka. Terakhir ilmu keluarga tokoh emas. Al-Fatihah. Bismillah. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kersaning Gusti sabada libur 2 minggu urang bisa petepung deui tepang deui nah hiji deui babarengan dina olahraga ngaluhurkeun agama Allah melalui thalabul ilmi melalui ngaji. Mudah-mudahan ibadah ngaji urang diterima ku Gusti Allah, dijadikeun syafaat jaga di yaumul kiamah, ngaringankeun dosa-dosa urang sehingga ku ngaji urang di akhirat urang jadi salamet. Amin ya rabbal alamin. Perjalanan ziarah alhamdulillah salamet kabeh. Eueuh nu tinggaleun mimitina 93 balik 93. Jadi kabeh salamet. Hampir 94 sebenarnya. Aya nu meunang urang Irak hiji. Alhamdulillah rute perjalanan di mimitian ke negeri Irak, kemudian Iran, terus ke Madinah, terakhir ke Mekah. 15 poe 16 poe aya di imah. Jadi 3 poe di Irak, 4 poe di Iran, 3 poe di Madinah, 4 poe di Mekah. 2 poe dipakai perjalanan. Alhamdulillahirabbil alamin. Perjalananana rame. Artina rame teh jadi komplit. Nu mantak rame teh komplit. Aya resep, aya greget, aya senang, bunga, aya sedih. Jadi resep. Jadi rame ngaranna nu kos kitu. Berangkat dia geus mulai dikondisikan hayang bareng tetap jadi teu bareng. Rombongan awal berangkat poe Rebo, rombongan kedua berangkat poe Kemis. Saketua na ke balik na bareng. Datang kacang karek berangkat menuju Dubai. Di Dubai 8 jam transit pindah kapal. Tiris jasa. Ngehod-hod tiris. Atuh ngaranna ge jelema teh nyaho ka negeri batur ieu. Tuh nu make persiapan.
ai batur mah horenganan geus siap jaket siap jas atuh ieu mah teu biasa bae perang pertama ngalawan tiris Masya Allah di hudang-hudang jam 2 naik kapal peuting setengah 3 di Dubai menuju Irak berangkat peuting datang ke Irak alhamdulillah berat terus diproses kakarak datang doang ke bendara Irak nu pertama kadele bedil roreng make tentara ambalaya aduh ya goreng salamet tak moal ya Allah tentara loba jasa di bandara mulai hiji-hiji diperiksa di imigrasi terus pemeriksaan leuh ketatna luar biasa ka sendal-sendal kudu dibuka amben segala cincin segala jam tangan jaba digeradah jaba make alat lulus 1 2 3 4 5 tinggalin tujuhan teu lulus diperjuangkeun terus 5 jam genep jam 7 jam can anggeus cak pegawena nu geus lulus mah berangkat bae menuju hotel nu encan mah tinggalin di dinya ceurignya di dinya deuk kumaha lalakona ieu aju lapar kabehan can dahar ti Dubai datang ka Irak ti peuting datang ka isuk datang ka sore magrib can dahar hesena luar biasa terus diperjuangkeun datang ke peuting teu bisa lantaran horeng di Irak mah poe Jumat negara Islam libur kerja geus eueuh nu menangani nya lapar nya tiris nya encan beres ya urusan tujuan adi pamajikan kula adi pamajikan adi kula leel kadua Haji Opan katilu Lurah Oji opat Haji Rosidi orang termasuk pimpinanana sarua teu liwat jana ge boro-boro batur nya ge nu mimpin orenganan aduh atuh riweuh nyayalah nu ngabantuan ngaranna Hisyam Habib Hisyam eta wauh jeung keturunan Tuan Syah Abdul Qadir telepon nyana langsung ka turunan Tuan Syah Abdul Qadir Tuan Syah Abdul Qadir gerak eta incuna lantaran dek ziarah ka bapa kolotna nyana terus memperjuangkan ke aparat penggede Irak supaya diluluskan hari tak keneh nyana nelpon hari tak keneh lancar geus teu ditanya deui bae cek urang kita tadi bae jadi 8 jam tertunda alhamdulillah bunga kabehan berangkatlah ke hotel lantaran cek ketua cek pimpinan di hotel geus disadiakeun makan malam wah bunga luar biasa aduh geus teu kabayang ieu bakalna ecrotna dahar lapar geus datang ke hotel geus teu mambrih deui geus teu kokobok kaca langsung menuju hotel restoran di hotel tingkat bawah barang dahar teh sangu na teu akur jeung urang hasem lu tadi dek nikmat dibayangkeun orang hasem teh kabeh geus tinggal seserian bae dahar salah teu dahar salah cak pegawena teh mah sakunaon dia seserian jeung kunaon teh di dahar padahal nu bisa ngomong Arab
dijawabku bahasa pasar kemis hasem atau seserian kabehan 90 seserian kabeh nu dahar dicip-icip doang atuh takur jeung sungut biasa ngadahar uleg di dia aduh di ditu dibere kadaharan nu kos kitu masyaallah can anggeus tah lapar can anggeus can beres geus teu kudu dalalar ieu mah langsung tunduh jam 12 peting jam 1 sarare geus ya ku tunduh-tunduh teuing mah ku capek meureun sanajan lapar ge hees bae udang isuk-isuk rombongan nu pertama kencan ngayakeun kegiatan ziarah nyana nungguan sapoe lantaran nunggu padahal dipersilakeun di ditu sidik ziarah teh tetep nunggu setia suk-isuk dibere sarapan heula alhamdulillah kabeh titah ka restoran datang ka restoran dibere roti heuras jasa roti jeung daging hasem deui bae eueuh nu teu hasem di Irak hasem kabeh waduh dibayangkeun isuk-isuk jeung uduk orang uduk di ditu mah teh jaman uduk jada bae ya Allah ngan untung aya nu mawa Indomie di dieu kabehan geus persiapan ngan lantaran cek rombongan nu pertama ulah marawana naon sebab di bandara diturun-turunkeun watuh nu geus persiapan segala Indomie sagala abon di dieu teu padahal orang di bandara ge henteu nanaon geus kos kitu bae teh balalakon teu meunang dahar meureun jadi padahal mah aya nu lulus mah loba ngan di cek rombongan nu awal geus kudu mawa nanaon meureun kabeneran nu neleponan nu disaksrak teu meunang babawa tugas saya datang kan itu aya nu lolos mawa Indomie diseduh cayu maloba ya otomatis Indomie hiji ku tiluan dieusian ku roti jadi ngadahar Indomie jeung roti nikmat teh horengan bisa dia jadi dikembangkeun eta Masyaallah ku lapar horeng nanaon ni paingan baheula zaman perang bodogol jauh ge di dahar lapar teh bener baheula mah teu meureun kanyahoan bahwa suag ngeunah ge harita suag huibutun segala kitu awi nu ngora teh iwung meureun teh teh kolot baheula nyoba-nyoba bae coba ieu ngeunah teu ieu ngeunah teu aya teh ngeunah aya nu nyoba-nyoba berenuk mabok Masya Allah berangkat isuk-isuk menuju Tuan Syekh Abdul Qadir dalam keayaan lapar kabehan teu meunang meureunanan ka Tuan Syekh Abdul Qadir mah nyaba teh seubeuh teu meunang kudu lapar kabeh tapi teu karasa sebab nu laparna kabehan teu saurang-saurang jadi kabehan mau duit anu jutaan ge eueuh beuli eueuh sugan aya tukang kupat gitu eueuh roti balulu jeung daging ge teu akur rotina lain cara di Mekah hasem aya pilihan aya di Mekah mah pilihan aya ka dieu hasem ka ditu hasem meureun urang ge mun ngadahar roti jeung hasem kitu gagah meureun urang ge jauh urang Irak ge garagah urang mah ngadahar sangu bieu lempangna beuleuh tanaga eueuh urang Irak mah garagah lempangna masyaallah gagah dibandingkeun jeung urang-urang mah 2 lengkah nyana mah geus aya meureun 10 lengkah jauh bedana mantap coba urang yang ngadahar roti jeung asem roti jeung asem tapi dahar tetep kudu atuh nambah cai nambah daun
datang ke Tuan Syekh Abdul, tapi di Irak alhamdulillah setiap 100 meter tentara tank baja, 100 meter tentara tank baja, geus nu bisa nyilet. Haji Pendi ge nu biasa di dia uha-uha di ditu mah besi ka tembak meureunna. Teu loba omong nya. Eueuh getihan. Getihan ciut jadi geus sarua bae. Du biasa dia lalagaan geus teu nyilek-nyilek acan. Besi eta bedilna dikairungkeun. Geus aduh tentara Ambalaya. Pemeriksaan ketat luar biasa, puing-puing can diangkut urut perang, tank baja, truk segala macem. Wah, listrik ge para rotong kabeh. Jadi listrik ge encan ditata. Can aya tiang-tiang listrik encan. Jadi di hotel ge lain make listrik PLN, sadak urang make genset keneh. Jadi kabel-kabel sing non gitu ngaranna sing suranteng di kota teh can ditata. Aduh, mobil ge mobil bus dek liwat lantaran kabel nangambai kudu dikaluhurkeun heula. Can ditata. Cuman geus mulai jalan-jalan geus mulai dikedukan diratakeun berbagai kota. Mulai dek dibangun bangunna geus pohara jasa asana meureun leuleuh kitu mah satahun kadua nager rapih tambah di Irak. Lantaran di kota gedek menuju ka Tuan Abdul Qadir eta aya macet biasa di kota Baghdad teh macet biasa. Eueuh lampu merah. Dek lampu merah di mana aja listrik da eueuh. Diatur bae ku tentara. Kasus beres datang ke Tuan Syekh, Masya Allah eta mah geus pohara hese nyaritakeun makom teh geus pang indah-indahna jeung pang agreng-agreng make kristal luhurna ge. Ya Allah nya tiis nya seni betah jeung asa disambut. Geus di nyambung geus pang pohara-poharana haju kapanggih jeung keturunanna nu ka-15 ngaranna Sayyidah Khalid. Nyana beres ngadaroa di dieu terus nyana macakeun kulhu jeung doa deui terus ngadoakeun bahkan nitah ka imahna ngan kulantaran dek meneruskeun perjalanan lalakonna panjang keneh lain embung ka imahna besi tersita waktu. Ayeuna cukup di makom bae. Lila di dinya teh. Terus berangkat di dinya nuruikeun perjalanan dalam keadaan lapar luar biasa. Roti masing pagulituk di mobil loba sok bagede peureup. Ngan teuas dasar tarot. Terus teas jadi dahar bae lumayan. Kadang-kadang di caian saya tika barade empuk. Terus berangkat terus menuju penjarahan deui. Pohara di ditu teh cek urang Irak nage hadzal balad baladul auliya. Negara ieu negara para wali. Mantap pantang mundur pantang menyerah untuk memperjuangkan agama bangsa jeung negara. Nya nama ka Amerika nyebut naga syaiton. Geus teh budak leutik ge mun urang nyebutkeun Amerika cek nya setan. Nyebut setan nang kencang nya nama. Budak leutik ge anti jasa nya ka Amerika. Di bandara mah ngobrol kula jeung salah sahiji jelema bari nungguan anu tertahan teh 8 ngobrol cek kula kep Saddam la'natullah cek nya teh bahwa cek kula kunaon bisa la'natullah cek jana abi mut bisa babi Saddam umi mut bisa babi Saddam akhi mut ami mut bisa babi Saddam
cek ngomong urang nama abah maut ku sebab sadam, emak paeh ku sebab sadam, dulur mamang kabeh pararae ku sebab sadam, wa la'natullah. Cek kulapan jadi kieu atuh beda. Kakarak hiji tanu di obrolan. Terus datang ke hotel, isuk-isuk aya nu ditanya ke ku sadam. Sadam kuis cek. Sadam hebat cek. Terus jangan ngobrolkeun Sadam mencar kurang mah memperjuangkeun agama bangsa jeung negara moal aya tanding Sadam. Ceuk ulah wae tatu nu pararae ceuk nu umi mut bil jannah. Waduh ieu mah beda ceuk urang. Abah paeh sorga, mamang paeh sorga, gidam ceuk ulah ti heula tinggal kami ieu tinggalun can ka sorga. Widih. Pohara tamata. Beda-beda pada sanagara ge kos zaman urang we ka Soeharto atuh aya nu akur kepentingan nama ngalem nu teu akur kana kepentingan namanya nyaca kitu bae di negara mah unggal negara ge kuari anu akur jeung kepentingan maka SBY atuh ngalem nu teu akur jeung kepentingan atuh nyaca kitu bae. Terus jarah ka Syekh Junaidil Baghdadi terus di tukangan aya Syekh Sikti, terus di jajalan aya Syekh Bahlul, kemudian aya Nabi Yusa, di nyezarah ka Nabi Yusa. Masya Allah nu sok urang dibaca tafsirna Nabi Yusa di zaman Kangjeng Nabi Musa alaihissalam. Ta eta teh aya na horenganan di Baghdad kuburan. Masya Allah. Terus jarah ka Syekh Marufil Qurhi balik pindah hotel lantaran jauh jadi hotelnya pindah jadi didinya mah ditinggalkeun we geus hotel teh booking dengan sapeting sebab mun balik deui jam. Terus ziarah deui ka Abu Bakar Shibli, ziarah di terus ke Syekh Marufil Qurhi sambil ziarah sambil dongeng sambil ziarah sambil ngadongengkeun Sahibul Maqbarah. Masya Allah kabeh makom-makom para aulia Allah eueuh anu henteu agreng. Mun urang geus ka Baghdad hajun neuleuh Banten sedih biasa eueuh tai kukuna neule Cirebon lah kumuh jasa neule wali-wali sangang seunana-una di ditu masya Allah makom wali aya keanehan nu pohara lantaran urut bom panas di makom Abu Bakar Shibli. Terus naik ke luhur pas kahandap asup aya juru kuncina biasa bungaheun jasa neuleuh urang Indonesia bisa ziarah ke Baghdad pohara jasa ngahormatna ka urang. Artina mah berarti pecinta wali-wali Allah luar biasa. Asup ka makbarah kunaon datang ka jero tanpa AC. Boro-boro AC listrik ge eueuh atuh di ditu. Tapi barang asup ka makomna nu di luar sakitu panasna pohara datang ka jero tiisna pohara jasa leuwih tibatan AC. Nanyakeun kula cek urang mah ieu kunaon bisa tiis ki di luar mah panas. Geus kala luar kabeh kula mah pandeuri. Terus tadi tanya cek madahana nu boro-boro ente cek anak ge mun cek ngomong urang nama abah tereh we mun teu diarabkeun atau teu bisa meureun bahasa Arabna boro-boro ente urang jauh anak ge nu di dieu ieu heran terus bae cek ieu heran teh terus bae datang ka kuari tiis teh urang dieu ge heraneun di luar sakitu panasna asup ka jero tiis atuh komente nu kakarak cek urang mata jadi urang ditu nage aneh. Iyalah Abu Bakar Shibli
itu silsilah nusok dibacakan hari hawal teh orek kuburan ada di ditu kabeh. Masya Allah beda ditanya ke orang ditu kami yaum antahina sabara poe maneh di dieu cek kuring salasa ayam wah 3 poe batu moal kamal anggeus hina asar ayam ceknya 10 poe di Baghdad tah wali anu kakara rada deres atuh 3 poe baca kita tuh moal kaburuna naon jadi loba jasa wali anu sok urang maca kitab aya sejarahna aya pengarang kitab eta makomna di Baghdad jadi henteu kasakser kabeh jangan 3 poe di ditu tapi nu dimaksud mah kadatangan kabeh terus tidinya diberes di Irak ngendong menuju Teheran dekat Iran berangkatlah rombongan nu awal tetap ti heula teu bareng naik kapal terus datang ke Teheran ti Teheran ke Mashhad kemudian itu ke hotel rombongan kedua ge sarua ke Teheran kemudian ke Mashhad kemudian ke Iran datang ke Iran pohara jasa agreng ngan kadaharan kadaharan luar khusus produk Iran nanyakeun kula makanan Indonesia asup teh kade cekkeun lah nah masdud teh naon kara Kang Den Pepet masdud teh Kang Den Pepet teh orekadan berarti di embargo cek di Iran teh nu asup produk-produk luar teh makanan luar barang di embargo ku Amerika khusus produk Iran baik jadi barang datang ke Iran nu diperkirakan rada beda dahar leuwih antep haseumna di Iran warah jasa di Iran geus teu manggih sangu tah geus 4 poe teu manggih sangu ke roti deui aya ge sangu paranjang teh sangu nu beasna para ranjang bear lamun kurang dikitukeun molos ka dieu aju pasakarlana geus teu akur jeung urang ambeuna diberean bawang putih sagala cuka sagala macem-macem Masya Allah cek urang teh lamun dibere kekenceng urang di tangga goreng sangu eta ngeunah meureun itu kan kekenceng ban itu di hotel banyak kekenceng itu orang beli kekenceng ku penjaga hotel naon dia cek janda teh beres sih lalakon tidak harus 4 poe ada roti we kula ngadoa we ka Gusti lah Gusti ja urang dia gitu dalah harga ada roti kuat lagi mudah-mudahan dibere kuat dibere karuat bae kabehan seuserian bae lapar teh seuri ieu mah pohara jasa komo mun soboh meureun ieu mah lapar ge seuri bae geus boga bae nu aya meureun kasilep ku bungana kapanggih jeung para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala inna auliya Allah la yamutuna wali Allah mah teu maot meureun urang datang ka dinya disambut tak cek almarhum Abah mada atuh ai ziarah ka wali maka Kangjeng Rasul geus teu kudu babacaan jayana ti jauh kene geus neuleukeun malah urang ti nagara ge teh digupayan kunyana kita datang ka Irak teh ja anu boga duit ge teu digupai mah henteu bae ja anu sehat ge teu digupai mah henteu bae digupai kunyana datang ka ditu geus disambut terasa perasaan disambut teh terus datang ke Iran menuju Imam Ghazali ngan begitu isuk-isuk berangkat terus nungguan aya nu tinggalin deui bae rombongan haji Demang boga panyakit naon meureun tanyana tinggalin teu meunang naik kapal padahal mah surat-surat teu komplit teu beunang aya meureun bangsa limaan mamiti rombongan Ki Uding Putat tinggalin nya nama gara-gara muik meureun nya tinggalin deui istighfar meureun nya datang oge ka ditu
sore-sore teu bener boga salah ditinggalin sarua getih da geus beda lain beureum deui hampir hideungnya na ge sebab hampir teu kabawa ku kapal datang ka ditu nya geus sore alhamdulillah hampir geus ditutup pintu gerbang makom Imam Ghazali tapi jana masih kena bisa samobil leutik masih aya nu tertunda teu meunang 5 deui di Mashhad geus leutik hate wah ieu mah geus moal geus plan telepon-teleponan hartida geus bae lah atuh sawareh mah geus teruskeun bae kami mah meureun moal ka Mashhad nungguan di Teheran terus itu bakal ke mana ke Dubai deh terus ke Jeddah kemudian ke Madinah geus leutik hate sawarehna tetep hayang keneh hayang ka Mashhad kula di dieu terus ngadenge barang aya nu tinggaleun mah nya ceuk kula kudu tinggaleun ieu ti kunaon ieu sih ngadoa lah kula ka Gusti ceuk kula de jero hate bi karomati Sultan Aulia wa bi karomati Syekh Junaidil Baghdadi wa kibikan terus saya dibaca dina hate karomah Tuan Syekh Abdul Qadir jeung para wali nu sejen Gusti rombongan nu tinggaleun ieu mangkading di kuburan Imam Ghazali geus 7 jam nungguan geus 7 jam jadi ditu baca naik kapal ya geus leutik hate geus asana ngana moal ka Jeddah bisa balik ka Teureub asana ieu geus leutik hate Masya Allah keayaan lapar kemudian atuh ditungguan nungguan ge terus bae kesel isi bisa apa henteu tapi aya kamodelan nu memperjuangkeun ge geus saseleh teu bisa ieu mah asana rombongan ieu mah geus moal bae kula ngadoa ka Gusti lantaran barang diinformasikeun kiai nu itu mah asana moal bisa ka dieu lantaran ieu wallahu alam aya naon meureun jadi teu bisa naik kapal langsung ngadoa beres ngadoa nyana ge heraneun rombongan haji Demang tah heraneunna kumaha jol bae aya jelema janggotan kumaha urang Iran mun ceuk ngomong urang nama eta ge pengurus ge teu wauheun eta urang Iran ge urang Iran kanyana teh teu wauheun datang aya bae tah jelema ceuk ngomong urang nama deuk aya deuk eueuh tah surat-suratna lantaran ieu deuk ziarah ka para wali geus geretekeun ka kapal waktu dibuka kapal maka geus deuk berangkat geus ngeong dibuka deui tah lawang kapal heran waktu lumpat ngudag kapal jadi model ieu mah aya penumpang udah kapal aduh geus aya nu dibalangkeun naon beur nyaho minuman nyaho sangu geus pokona balangkeun geus teu perlu nu kos kitu penting awak asup bae geus wah tuh cek urang ditu pada teh dibalang-balangkeun sabodo geus asup ka kapal ge kursi-kursi acan di jero kapal geus teu kabagian kajeun nya di WC ge penting ka bawah bae eta lalakon model biasa jadi aya sedih lantaran loba nu tinggalin bae aya bungahna begitu geus ditelepon deui bahwa itu kuari geus naik kapal alhamdulillah lawang gerbang pintu gerbang Imam Ghazali na ditutup nyanana di kapal kene tuh cik urang tiba datang ge teu bisa jarah berarti ya mohon ka ketua na coba pangomongankeun supaya ulah ka balik memang bieu tamu jauh teu bisa cegana jadinya nama jam kerja berarti 5:30 paling lambat ieu maghrib tutup jam 5:30 tutup mun di urang mah jam kerjanya na geus kami mah ngalaksanakeun urusan pekerjaan mana datang ka waktu tutup baik itu masih di luhur kapal kan nyanana tetep teu balik cek kula teh Gusti ja Imam Ghazali lain jelema leutik wali Allah hujatul Islam manya ieu ti Indonesia aya nu teu milu zarah ka Imam Ghazali jelemana di awang-awang kene di luhur kapal kene datanglah ka Mashhad langsung naik mobil leutik berangkat datang ka dieu mohon
ceknya bisa ya bang mohon ima supaya zara antara yuk kami mah di Indonesia jauh agas tenanan ceknya 2 menit bae agas asup bang sabaraha menit bae pan urang penting buka lawang dieukeun we 2 menit agas cek dia teh 10 menit ya oke. Berangkat makanya di pintu gerbang teh datang ka ditu ge moal bisa 2 menit 5 menit mah kudu jauh lempang terus sapodo geus aya di jero mah urang aju nu asup lagi kuabehan bae geus urang teh abeh kakunci kabeh atuh kabehan asup deui daripada nyana doang ke dikunci di jero bermasalah deui bae. Aduh, Gus pohara jasa saya melalakon. Tungtung mati sedih, kaseri deui kabunga, tetep lapar mah lapar wae. Eueuh sangu di ditu pada roti deui. Masya Allah. Arasup deui ka Imam Ghazali jadi 2 kali ziarah lantaran ngabarengan rombongan nu terakhir. Beres ziarah ka luar ka hotel. Ai kami manggeus di hotel nu ieu mah pan encan takarak datang ti kapal. Langsung ke hotel deui, hotel mah hotel bintang. Serba leuk. Hotel mah geus malaya tandingna. Lantaran cai tiis aya cai panas aya. Atuh toilet ge luar biasa. Mun urang bisa teu kudu ngisang make leungeun. Mun bisa mah disadiakeun ieu toiletna paranti micet dihandap paranti ngisang. Jadi mun dipencet eta geus aya caina pas kaliang. Orenganan eta nu leuk mah kos kitu. Geus pokona hebat bae je atuh hebat tinggal hebat urang mah biasa ngisang di padasan atuh teu dipake. Mun nyahoeun nya aya isi aya ijang naon tetep bae urang mah make biasa bae dihandap bae. Nyana ge mun bisa ngomong mah ngomong heuy aing paranti ngisang ye. Teu bisa make urang serba pencet kos kitu Masya Allah istimewa jasa. Tes mandi mengeunahun jasa andukna ge sapoe ganti temu hotel bintang goreng kos kitu. Kadaharanana aja pohara ngan tetep sanggup mah eueuh. Roti deui jeung daging asu. Di dahar salah istimewa di Iran. Jadi orang restoran teh teu bisa muka memeh jam 1 muka na teh restoran jam 1 kapanggih sangu sanajan sangu samin ge sanajan sangu haseum ge ngan tetep kudu jam 1 bae. Jadi ditangkep orang Iran mah mun muka restoran buka na memeh jam 1 ditangkep ku pemerintah. Kula nanyakeun kunaon emang eta bisa jam 1 bae. Cak urang ditu deuk iraha mikirna atuh aya dahar bae mah. Jaheuh. Kula jadi jangan mikir ti isuk teh nu belajar teh nu maca Quran, nu maca tafsir, maca nu belajar ke dahar-dahar jam 1. Ceu, di Indonesia mah encan 2 piring isuk-isuk can beres. Can anggeus di Indonesia mah geus, masyaallah. Di imahna geus nyarap, datang ka dieu aya tukang uduk hantem deui bae. Geus pokona mah di urang otak belet otakna. Tak rakyat bisa ngomong gitu dek iraha mikir da cek aya dahar bae mah. Bener. Nu mantak istimewa kuari lamun terbuka saingan jeung Amerika istimewaan Iran. Nuklirna hebatan Iran. Baheula Salman Al-Farisi waktu perang Khandaq. Salman Al-Farisi teh orang Persia ngaranna, berarti orang Iran. Tanya-tanya ku Kangjeng Nabi lamun ilmu aya di aras niscaya urang Persi nu pangheulaan ka aras. Saking hebat-hebatna pemikiran urang Iran Kangjeng Nabi nyarita kitu. Laukanal ilmu fil arsy lamun aya ilmu di aras nu pangheulana non ngudag ilmu Persi cek Kangjeng Nabi. Kula baheula mah eta maca hadis eta isi hebat amat urang Persi kumaha barang pas ka Iran kaharti. Istimewa jasa orang Iran. Jadi berpikir terus bentak ayatullah teh dibawa di atas raja keputusan nanti ya. Kumaha cek ayatullah. Eta ayatullah teh yang mencapai ayatullah teh kudu kumaha lain lalakon.
kudu hafal Quran, hafal tafsir, hafal hadis, hayang menjadi ayatullah, ayatullah Khomeini, ku ari ayatullah saha kitu. Nah iyalah ayatullah tadi Iran teh. Terus ka Sayyidah Husein, Masya Allah, eta makom Sayyidah Husein leuwih agreng nih, nyok gede na pohara jasa. Terus ka makom Ali Ridho, makom Ali Ridho memeureun di tengah masjid, masjidna ge sarua jeung Masjidil Haram gede, sarua jeung Masjidil Haram gedena jeung indahna agrengna pohara jasa. Kurang kakarak neuleuh Masjidil Haram geus pohara, barang neuleuh ka dinya Masya Allah pohara jasa. Kaagrengan mah agrengan di Iran jeung Madinah ge jeung Masjid Madinah masih kene agrengan Masjid Sayyidina Husein. Urang kuari boga pirus hiji ge diusapan, boga batu nu beureum teh naon ngaranna tah, nu geureum lain nu beureum nu sok duit tah. Eta teh diusapan segala jamrud, segala sapir barang datang ka Iran isin. Sebabnya nama batu pirus ditempelkeun di bangunan. Segala jamrud, segala kitu naon ka sapir yellow, segala blue sapir. Ya, cek urang ulama ada kecingsin sia isin. Isin itu, isin itu Masya Allah. Mantap bagus. Urang mah hiji ge diusapan di ditu menjadi hiasan masjid. Di tihang, di dinding, geus di luhur kristal mah dulu. Batu mah geus nilaina geus tah mah hese nyaritakeunana, hese nyaritakeunana geus ambalaya hiasan-hiasan teh di Iran. Ya Allah ya Rabbi. Nailah masjid-masjid di ditu diutamakeun imah mah teu pati sabaraha tapi masjid. Di Indonesia mah masjid mah teu sabaraha tapi imah. Mantak orang itu bertahun di masjid teh lantaran masjidna ku kabehan dibangun di agreng-agreng sebab masjid mah ieu nu Allah jeung kabehan atuh neuleuna nilai ganjaranana us masyarakat wabeh hayangna ka masjid. Indah jasa masjid teh, resep jasa. Geus pokona moal aya 2 tandingna di dunia. Meureun keindahan masjid di Iran, di makom-makom wali-wali Allah, geus pohara jasa. Can manggih, urang mah kakarak engka Masjid Al-Mahri bae geus pohara jasa. Di ditu ustaz tai kukuna acan. Tah juduit nu marere ka dinya teh numpuk miliaran nu dolar teh nu real teh. Eta barang kula nanyakeun ra duit kumaha eta pan loba banget satahun sakali diangkat. Emang eueun udaekeun sieun jadi kakaramat wali teh nyokot duit di dinya teh sieun. Itu yang Syaikhul Qadir ge terus maca ya Rabbi bil Mustofa cek ulah-ulah letik-letik merena lantaran orang jauh atuh lede merena teh juta lah ngajuta tina 90 teh 120 jeung urang Jawa ngajuta dibikeun mungkin cenah. Ceknya nembung henteu dipaksa bae dibikeun ku kula tarima kunya dikadiakeun bae. Ceknya da teh pan aranjeun ka dieu ge deuk ziarahna ka Tuan Syekh geus mere ge ka Tuan Syekh ulah ka kula. Tah lamun di Banten kos kitu muantep. Kabangun nasana Banten teh ya Allah ya Rabbi di Banten mah koplak dikunci na dunya kelana nyana lain jang masjid bego meunana. Aduh jauh jasa jeung di Irak jeung di Iran padahal keur susah keur perang di Irak embungeun nyokot duit di makam teh sieuneun ka wali Allah. Ya Allah ya Rabbi ta duit mah keur dibangun makam Syekh Junaidil Baghdadi meureun urut perang retak aya dibangun ku ari makam Syekh Syarif Siti dua ngarendeng dibangun. Belah dieuna aya rambut Kangjeng Rasul. Jadi aya rambut Kangjeng Rasul di dinya diberangkas, sabara lapis beureun kuncina diberangkas kabehan dari saurang-saurang maka mirskopop. Kula mah teu kuat asa aya bae Kangjeng Rasul teh nyili beula ke terakhir bae.
tuh dulu kabehan ka rambut Kangjeng asa neuleuh Kangjeng bae neuleuh rambut nage Masya Allah teu nyaho aya rambut Kangjeng di dinya horenganan keur waktu Kangjeng haji wada dicukur tahallulna rambutna dibabagikeun ka para sahabat aya salah sahiji sahabat nu urang Iran kemudian nu urang Irak kemudian dibawa ke Irak diabadikeun lah asli rambut Kangjeng diteundeun di berangkas kami kabehan bisa neuleuh melalui mikroskop Masya Allah eueuh nu henteu syahdu eueuh nu henteu berperasaan Kangjeng aya lantaran ningali langsung ngadoa kulantaran kula mah asa aya bae Kangjeng teu kuat nyelib sorangan aya dipimpinlah doa ku Kiai Halwani di Jawa beres pula diudag-udag ku didinya juru kuncina minta foto jeung kula nyana moto kula terus kula cicing bae terus beres terus tetep nyana nitah neuleuh ka kula kadinya deuleu haju ngadoa cek nyana kula deuk ngaminan cek ngomong urang nama henteu kula bae milu bae henteu kula tetep titah neuleuh jadi titah ngadoa nyana ngaminan kula ngadoa beres ngadoa nyana ngaminan terus ka mobil haju diudag-udag ku nyana tah jadi ieu naon karang-karana kolambuna kolambu sajuda di Baghdadi dibikeun ka kula kulana geus aya di mobil nyana neangan ka mana ya ka mana aya dibikeun sagesa dibikeun dibere duit embungeun isieun jadi di waliullah mah urusan dunia teh isi gitulah lalakon teh tah geus kalima kagenep poe lapar keneh teu seubeuh nginum teh cai deui cai can wagi-wagi sangu tapi tetep bae gararaga biasa nah ieulah kaistimewaanna jati dahar ge gagah terus ka bumi Sayyidina Ali ya Allah Sayyidina Ali karramallahu wajhah ka bumi na eta imahna Sayyidina Ali Gusti Allah raja sadunya pan baheula teh khalifah terakhir eta kamarna 1,5 meter ka 2 meter leutik kamar anakna Sayyidina Hasan jeung Sayyidina Husain ta eta ge sarua 1,5 meter ka 2 meter leutik dapurna 1,5 meter kali 2 meter leutik tempat tamu na parantinya na kadatangan tamu eta teh 2 meter persegi Masya Allah leutik jasa terus ke Masjid Sayyidina Ali nu parantinya na ngimaman instruksi dan lain sebagainya di dinya di masjidna oreng baheula Kangjeng Nabi itu naon ngaranna Isra pertama turun di Thayyibah kadua turun di dinya tadi Kufah aya tandana di batuan di jero masjid da ieu lah urut Kangjeng Nabi turun waktu Isra Mi'raj jadi merah tadi dinya titah turun ku malaikat Jibril inzir ya Muhammad turun salat dina tah kami sarolat diurut salat Kangjeng belah dina ya urut salat Kangjeng Nabi Ibrahim aya merekan salat belah dituna ya deui tanda urut jelema di ranjam baheula teh aya jelema beteungna awewe reuneuh sanes reuneuh disangka zina deuk diranjam deuk dipaehan datanglah Sayyidina Ali cek Sayyidina Ali kunaon ieu we ieu deuk diranjam lantaran zina kok kanyawan zina ieu hamil cek marehanana di luar nikah cek Sayyidina Ali ieu mah lain hamil ieu hamil buktina lain ieu mah lain zina pan ieu buktina ieu gendut yes diusap ku Kang Sayyidina Ali set begitu diusap mules beuteung keluar horeng nu kaluarna teh muncak urang mah eta teh tang karena nu sok disawan hideung teh lentah tuh cek Sayyidina Ali lain hamil teh mah lentah nu kalaluarna
Didinyalah aya para urut katinggali karomah Sayyidina Ali waktu ngusap beteng awewe nu disangka eta hamil bakal diranjam ternyata orenganan lentah penyakit tambah cek Sayyidina Ali. Beuh, lamun hakim ku Sayyidina Ali kawean moal kasalahan kabeh. Di urang geus teu puguh nyikut, teu puguh nyetruk, teu puguh naon deui teh geus nyikut geus nyetruk. Itulah lalakon pohara jasa tah. Jadi kesimpulan lapangan di Iran mah di Iran lantaran Syiah. Jadi orang tepati resep ka Syiah mah geus dekat ditu mangga teu ge kajen sebab bahaya nu bodoh mah. Bab ziarah ka Sayyidina Husain teh datang ka lawangna sujud cenah. Lawang lesang urut sujud. Datang ka ditu naon caririk di makam Sayyidina Husain. Pohara jasa kitu keneh ke makam Ali Ridho. Aju azan lagi ditambahan ya nama asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah asyhadu anna Muhammadar Rasul asyhadu anna aliyan waliyullah. Tambahan jadi di Iran mah azan teh asyhadu anna aliyan waliyullah hayya 'alas shalah aku dekat itu nama. Dan jadi eueuh sahabat nu diaku ku Syiah mah kecuali Sayyidina Ali. Ilah sasarna Syiah teh. Ngan ai ka ditu mah di akhirat nama atuh kumaha Gusti bae lantaran ai nyembah nama sarua pangeran Allah Kangjeng Rasul mah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngan teu akur jeung ahli sunnah wal jamaah mantak bentrok bae. Geus Amerika ngalawan Irak seseleh lantaran ruhul jihadna tinggi jasa boro ngalawan kolot ngalawan budak ke geus pohara diadukeunlah Syiah jeung Sunni. Timbullah aya bom bunuh diri. Ieulah buatan Amerika anu dieuntepkeun ka Syiah. Mentak ngadulah Sunni jeung Syiah. Geus kuari tentara Irak anu masih keneh di negarana naon ngaranna berkeluyuran ieu ngamankeun lain ngamankeun tentara Amerika mah geus balik Amerika ruh kuluh cekena geus balik kabeh ka ditu tinggal aya bom-bom bunuh diri buatan Amerika ieulah diamankeun tumantak teu kapake pemerintahan bayangan buatan Amerika nu kapake tetep pemerintahan buatan rakyat. Jadi aya dua pemerintahan di Irak mah teu ngaku nyana ka pemerintahan buatan Amerika. Sanajan ku ada di bawah Amerika tetap pemerintahan nyana nyieun khusus presiden jeung nyieun perdana menteri. Presidenna ahli sunnah wal jamaah, perdana menterina Syiah geus dihijikeun mentak pidato terus unggal poe Syiah dan Sunni harus menyatu. Mentak eueuh gontok-gontokan ku ada di Irak aman. Amerika tercengang deui bae diadukeun tetep teu berhasil. Jadi kuari Amerika tinggal mengkol na bae kuari hutang na ambalaya tentara na loba nu paeh di Irak mah paeh teh geus jadi biasa tapi kafir mah paeh teh apan jadi nyeri. Kemudian loba nu arasup Islam ngan teu dipublikasikeun. Balik di Irak tentara Amerika loba nu arasup Islam bahkan loba anu dipenjara kuari. Lantaran manut ka Irak hartina jadi Islam jadi muslim. Di Irak mah nantangan keneh bae hai geura ka dieu deui Amerika cakna gelut jeung aing mun cara ngomong urang sakitu geus ngap-ngapan nangtangan keneh bae. Kitulah ruhul jihad anu tinggi. Pas datang ka Iran isuk-isuk narongton TV kabeh urang Iran. Aya naon isi narongton TV korenganan TV terbuka. Jadi najed keur adu argumentasi jeung Obama. Cek rakyat hari inilah penentuan antara perang dan tidak. Waduh, ya mun perang aing di dieu keneh. Siang geunah ge aing. Aduh, geus teu pareresnya saya. Kaduhung nanya aing ka sia. Orangna nonton TV ge jana mah kabeh teh penentuan perang jadina jeung henteu pa ieu. Aduh, geus meurigak bulu urang ieu. Hayang geura ka Madinah bae lah.
jasa orang Iran lah. Ju nanya ke rakyat dah, kumaha siap jasa perang lantaran bakal menang jasa ngalawan Amerika. Ju beres, tete adu argumentasi, adu dalil, kula nanya deui. Kumaha tah hasilna Iran siap perang jeung Amerika cuman karena cinta agama rakyat jeung bangsa, perangna ulah di negeri Iran. Perangna siap kami ke Amerika, kami nek rusak Amerika atau di lapangan mana adu kekuatan anak. Itulah najed tanda tanganna. Ulah di Iran. Pokoknya siap perang datang ke paeh rakyat Iran asal ulah di negeri Iran. Kami siap ke Amerika. Tentara Iran kabeh ke Amerika dek paeh dek hirup kami siap saumur hirup dek ngalawan kafir. Kahiji atau di lapangan mana perangna asal ulah di negara. Tak itulah keputusan nana. Akhirnya Amerika sin cekena embung atuh di negara kami mah. Keputusannya terjadilah poe eta tah. Aduh, jago orang yang 2 PD di Iran yeuh. 2 PD bahaya. Gusti Allah doaku. Itulah eta pas di ditu pas keputusan Najid nyaritakeun tentang keputusan perang poe eta jasa. Masya Allah. Barang ngadenge keputusan seperti itu, Amerika tetap moal waka atuh ai teu di Iran mah. Jadi ulan nanya ke rakyat Iran, kami mitip budak nu karak gede kanu dewasa kakolot di hotel, supir satu suara kabeh di Iran maka presiden aja. Geus eueuh misleukna. Hiji nya nama presiden teu boga sapatu bagus. 2 teu boga jas bagus, embungeun. 3 teu boga mobil bagus. 4 imah nageh sederhana. Dibere imah kenegaraan embung make na jadi cak rakyat na langsung ngomong. Katilu nya nama ieu mobil-mobil pentaris teh dipake na teh khusus jeung urusan kenegaraan. Bae urusan rakyat di luar eta teh dipake. Lampu ge nya nama lampu sorangan bae. Ke urusan negara kakarak make lampu negara. Jadi inget-inget ka Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Mentak satu suara rakyat nu nganggur tetap dijamin baik, digaji baik. Rakyat nu nganggur digaji di Iran. Namun daek sakola geus teu kudu mayar. Boh urang Iran, boh urang luar negeri. Mesir nu sakola di Iran, Indonesia nu sakola kabeneran kapanggih jeung urang Indonesia nu sakola di Iran, cakna gratis jasa. Kemudian orang mamanageun nu sakola di Iran gratis, bahkan lain sakadar sakolana hotelna gratis, daharda gratis, sagalana pokona mah asal daek bae. Lain bae rakyat Iran. Aju nanya deui ngobrol di mobil, ieu kabehan ge nu digawe di Iran mah sakadar ulah nganggur doang, sebab geus digaji ku pamarentah. Masya Allah, eta ngan boga minyak-minyakna doang. Di Indonesia mun geus kitu leuwih-leuwih ti kitu. Sebab naon atuh melak suwege jadi dangdeur di urang. Ya Allah, ya Rabbi, geus pokona manyana mun nyaho ka Indonesia kos kieu atuh geus kabitaeun jasa. Di Indonesia geus pohara, kakayaan Indonesia teh geus kabeh dunia nyahoeun. Tersubur sadunia adalah Indonesia. Minyak aya di Indonesia, logam aya di Indonesia, emas aya di Indonesia, besi aya di Indonesia, kadongdot-dongdot aya di Indonesia. Sambal aya ke si Indonesia segala. Masya Allah. Nanti ada jeung serikeun urang ngobrol jeung urang Iran da Indonesia mah hatina nagarana subur, kaya ceknya tapi rakyatna miskin. Nyahoeun tah urang Iran ge. Urang Iran teh ka urang Indonesia nyahoeun nagarana subur, cekna rakyat miskin. Di Indonesia mah negara di Iran mah cek urang mah negara boga minyak-minyakna doang tapi rakyat mahmud. Rakyat kaya. Dek digawe dek dengan prinsip urang Iran tetap kudu belajar. Masya Allah. Cara gojasa. Lempang lagi nu beled. Di Iran nu beled jadi lamun lempang teh fokus. Urang lamun neuleuh di Mekah bae teh datang urang Iran. Atuh mun sai urang mah tilu kalinya geus beres.
nya geus beres eta mah urang kakarek 3 ideran nya geus beres nu tadi teh ka mana cek urang gandeng Allahumma geus geus urang kakarek 3 kakarek 3 ge aju ngaso kunaon nyekelan suku bisik sedikit kurang luar negeri masyaallah etalah lalakon ziarah terus Madinah mah geus biasa ziarah ka Kanjeng Rasul terus ka Mekah jadi salila perjalanan alhamdulillah eueuh nu muriang eueuh aya di hiji bapakna Haji Rura Oji terakhir geus kolot bae didorong-dorong terakhir sapoe dedek balik rada muriang panas tapi ku hari biasa balik deui alhamdulillahirabbil kukula disalam-salamkeun cekula assalamualaikum ya aulia Allah assalamualaikum ya Allah minta lamin ti murid-murid kula ti kawau kula kabeh disalamkeun ka Kanjeng Rasul kabeh disalam-salamkeun nya nama teu maot ieu nyaho wa kuari ge nuturkeun mereneulekeun mana coba nuruk salam teh barang dideuleu oh itu di juru jaker hees jakeun Masya Allah kesimpulan nama ziarah malamun can ka Baghdad macan nyaho luhurna jeung gedena para wali Allah